Sanjaya Garang asli na soma Kela na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara deui ngalangkungan media channel Tepas Sunda YouTube. Serial dongeng Sanjaya Galunggung Si Jawara Pedang Dewa dina lalakon Setan Ranca Bangke. Pemirsa sadayana wilujeng wenginya wilujeng patepang dangu deui sareng aki kumaha daramang sadayana alhamdulillah upami daramang mah mugi wae sadayana tetep aya dina panangtayunganna Allah taala dibabarinan kasehatannya utamina mah boh lahirna boh batina dijembarkeun manahna digampilkeun rizkina sarta ditebihkeun tina sagala rupi mara bahaya amin ya robbal alamin. Ngeureuyeuh deui pamirsa raskeun hanca nu katuna nyaeta lakon Sanjaya Galunggung dina padaran cariyos Setan Ranca Bangke nu ayeuna ninca kana bagian ka-10. Kumaha terasan ieu cariyos urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui. Hapunten bilih dongeng-dongeng aki rada kawagal waktosna tanapi rada lami nguploadna tanapi seueur gangguan kumargi pamirsa. Naskah-naskahna sadayana kakeueum rek saku banjiran rea nya. Sawaktos banjir bandang ngeueum lembur aki. Janten diserat ulang sadayana ge ngarang deui nyerat deui nya perdongengan teh kumaha teh nya. Tapi sanaos kitu tetep bae aki mangeureuyeuh we nya sakadugina pamirsa di sela-sela kasibukan nggone ngalaksanakeun kasab nya sadidinten urang amparkeun deui pamirsa sama kawitanana ulah hilap di subscribe nu tacan subscribe par samakna sor kulub suk sareng bajigur nah mangga kabarayun sadayana prung Sanjaya jeung kitumbang laga neuteup deui karah batu sagede anak kuda anu aya di satukangeun Setan Somea. Ngadadak eta batu teh ngaleungit kawas anu diteureuy ku bumi. Les. Atuh Sanjaya jeung kitumbang laga teh ngagebeg bari panonna molotot. Tuluy duana ge gancang ngalieu ka arah tangkal anu tadi ditunjuk ku Setan Somea. Duanana tambah reuwas sabab nyatana batu badag sagede anak kuda teh geus pindah tempat. Kanapeun eta tangkal bari teu beulah henteu rengat malah busa-busa salju ge taya anu rubah tetep rapih nutupan batu. Wei luar biasa Kang. Cek kitumbang laga bari kumecek. Setan Somea kadenge kedalisan. Sael buprana sukma anu bakal ditarima ku hidup teh Sanjaya. Batin hidup bisa mindahkeun barang naon bae anu sagede kumaha bae di tempat asalna.
malah ngancurkeun eta barang bisa dilakukeun ku hidup teh bari teu Noel saeutik ge. Tapi ilmu pranasukma ieu ukur dipake dina kayaan anu kapaksa pisan. Namun cek kapaksa pisan mah, namun masih aya cara sejen mah, gunakeun bae heula cara sejen. Sabab ilmu pranasukma ieu ukur bisa digunakeun 100 kali. Sedangkan kaula geus ngagunakeunana 4 kali. Jadi masih aya kesempatan 80 genep kali deui pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu pranasukma eta. Sanjaya jeung kitu laga sarua ungut-ungutan. Bari dina hatena nyimpen rasa kataji anu banget. Sanjaya mah katambahan ku rasa gumbira anu nataku. Sabab ilmu batin kawas jurus pranasukma jarang dipibanda ku jalma. Malah sigana guruna gen teu mibanda ilmu samodel kitu. Samemeh panon poe surup pagawean ieu kudu geus rengse. Jadi urang kudu ngamimitian si ayeuna Sanjaya. Ceuk Ki Murdawira deui. Sumuhun abdi tos siap kangge nampi eta ilmu Bapak Guru alon Sanjaya. Ayeuna engke kosongkeun raga jeung pikiran hidup. Sumuhun Bapak Guru. Diuk sila tapi ulah nempel kana taneuh. Sanjaya ungeuk tuluy rek sila dina taneuh. Tapi leungeunna dicekal ku setan somea. Samemehna laan heula sakabeh papakean hidup. Ulah aya hiji ge kaen atawa barang anu nempel dina awak hidup. Cek setan somea. Laan maksud Bapak Guru teh di laanan sadayana? Nya. Senang wae di dieu eueuh awewe saurang ge. Sabenerna mah Sanjaya rada era pikeun buligir di hareupeun dua tokoh kolot eta. Tapi demi menangkeun ilmu pranasukma Sanjaya akhirna mangalaanan sakabeh papakeana. Endong ringit kancana oge teu poho dilaan, kabeh diamrukeun disimpen di hanapeun tangkal anu teu jauh ti tempat nangtungna Kitumbang Laga. Sanggeus buligir mah Sanjaya gancang sila, aji sayuti angin di watak ku Sanjaya. Napasna diatur nyieun awakna ngalayang ngambang lalaunan di luhur bari tetep sila. Ngambangna Sanjaya ukur saluhur beteungna setan somea. Beremkeun ayeuna panon hidup. Parentah setan somea ka Sanjaya. Atuh Sanjaya teu baha, manehna gancang meuremkeun kadua panonna. Useurkeun perhatian kana gerakan nafas hidup. Samemeh can rengse ulah nyaritana naon heula. Sumuhun Bapak Guru. Tumbang Laga. Laksanakeun pamenta kaula tadi. Cek Ki Murdawira ke Kitumbang Laga. Sumuhun siap Kang, siap. Kitumbang Laga tumut kana parentah. Kitumbang Laga kunyam mempatkeun ajianana. Dua ramo tengahna diheuraskeun. Tuluy tungtung ramo eta ditepungkeun dina hareupeun dadana.
Burinyai dua ramu anu ngahiji lalaunan mancarkeun sinar beureum anu herang. Kitu laga lalaunan ngagerakeun leungeunna ka arah luhur. Parasaat sinar beureum ngaburisat ka luhureun Sanjaya jeung Setan Somea. Sinar beureum tuluy turun sumebar bari ngarubakan ngawangun hiji kurungan gede. Sanjaya jeung Ki Murdawira kawas aya di jero hiji kurungan sinar beureum anu herang. Sinar beureum beuki lila warnana beuki pudar. Lila-lila mah rubah jadi lapisan kaca anu herang ngagenclang. Kiwari Sanjaya jeung Ki Murdawira kawas aya di sajeroeun hiji kurungan kaca bodas anu herang bersih. Awak Setan Somea ngadadak ngalayang ngambang kawas Sanjaya. Dua ramona diheuraskeun, wut-wut slas-slas. Tina masing-masing kadua ramo kaluar sinar wungu anu herang. Hiji sinar wungu ngarah kana beteungna Sanjaya pas pisan kana bujalna. Nu hijina mah ngarah kana hulu angeunna. Sinar wungu nyieun awak Sanjaya hurung ngempur mancarkeun sinar wungu anu herang. Awakna jawara pedang dewa teh jadi heuras kawas dijieun tina beling kristal warna wungu. Sanggeus liwat tina 20 tarikan napas. Pes sinar wungu teh pareum. Tapi sanajan sinar wungu geus teu mancar deui tina kadua ramo Setan Somea. Tapina awakna Sanjaya mah masih kawas beling kristal warna wungu ngabatu barijeng tetep ngalayang teu usik teu malik. Harita Setan Somea mere isyarah ka kitu manglaga sangkan ngeureunnan jurus tameng surya anu ngurung maranehna. Kitu manglaga anu tita tadi masih nempelkeun kadua ramona Ganjang Munur salenggah. Sanggeus mundur, dua dampal leungeunna ngadadak ngagentak ka arah hareup. Hiuk-hiuk, wut-wut, blesat dua sinar beureum ngablesat tina dampal leungeunna kitu manglaga. Langsung bae ngahancak kana kurungan kaca herang, prak biar. Kurungan kaca hancur saharita muruluk jadi pecahan beling laleutik pisan kawas geusik. Tapi pecahan kaca teh henteu ambalayah dina taneuh. Pecahan beling kaca laleutik teh kawas anu ngaleungit teu pupuguh samemeh antel kana taneuh. Setan Somea narik napas panjang sababaraha kali. Sedengkeun Sanjaya masih kawas patung batu herang anu sila ngambang di luhur. Kitu manglaga neuteuk barijeng hariwang, Setan Somea harita ngalengkah ngadeuketan ka kitu manglaga. Kunaon manehna masih kawas patung batu herang kitu Kakang? Tanya kitu manglaga bari katampo salempang. Nyerepna cahaya sakti prana sukma ngabutuhkeun waktu anu rada lila. Tapi usaha ieu kaasup gancang jeung lancar. Kaula yakin yamun lain Sanjaya anu narima cahaya sakti eta, awakna bakal rujad pecah jadi potongan daging dari kawas pisateun. Terus tapi kasabaraha lila eta budak jadi patung herang kawas kitu Kakang? Kumancung kana kakuatan awakna. Bisa 4 poe, bisa 7 poe, atawa oge setengah bulan. Rasa lila eta awakna Sanjaya teu meunang katoel, atawa karampak ku saha bae oge. Kajaba meureun ku angin. Malah teu meunangkeun aku saige. Sabab bisa nyababkeun awakna pecah. Salila manehna can sadar. Sacarubah deui kana wujud aslina. Nya tugas urang pikeun ngajagana tumbang laga.
Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh dialpukahan ku afiliasi ti Shopee. Wadia bala dongeng Sunda anu peryogi kana buku-buku dongeng Sunda tanapi kana ikat Sunda tanapi kanu barang sanesna mangga tiasa ngaklik bae selatan produk di handap ieu video. Tiasa oge ngalangkungan link anu aya dina deskripsi ieu dongeng, pamirsa klik wae heula nya tos lebat kana aplikasi Shopee nama, pamirsa sadayana bebas ngagaleuh naon bae oge. Kaperyogian anu dibutuhkeun ku pamirsa sadayana ngabantos atau napi balanja ngalangkungan dongeng aki sami sareng ngabantos perkembangan ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosanana, urang teraskeun dongengna. Geleger ngadadak kadenge sora guludug di sada manitarik tananing hujan rek turun di punculut Gunung Kamuning. Ditumbang laga mimiti salempang, manehna tanggah netep ka arah langit. Langit anu tadina bengras taya ling-aling teh ngadadak ceudem. Mega hideung pagulung-gulung mindingan panon poe, pihujaneun gantung di langit moalila deui ge hujan bakal ngagebret turun. Cilaka, hujan bakal turun kakang. Bahaya pisan pikeun kasalamatan si Sanjaya. Awakna bisa hancur lamun tepi ka kahujanan. Cek itu Bang Laga. Setan someah oge katampo hariwang, manehna neuteub ka langit bari paromana katampo regeng. Bantuan kaula yo, pikeun mindahkeun hujan tumbang Laga. Aduh, hampura kakang. Kuring teu bisa. Saumur-umur kuring macan pernah jadi pawang hujan mah. Ya bantuan we atuh sabisa-bisa. Cek setan someah bari rada muncereng ka kitu Bang Laga. Pamirsa sadayana urang tinggalkeun heula kayaan di punculut Gunung Kamuning. Ayeuna mah urang nyaritakeun deui kalakuanna setan ranca bangke. Harita wanci masih rebun-rebun keneh. Ciremis masih ngagarendang dina tungtung daun, hawa masih karasa tis. Tapi isuk harita ilmu sukma sakti milikna setan ranca bangke geus mawa korban anyar deui. Korbanna nyaeta seorang wano jangora umuran 20 taun anu make papakean pinjung kayas anu dirangkep ku rompi panjang warna koneng. Wano jagelis anu buukna dibeungkeut dikatukangkeun sarta sawarehna ngagebae ngabuntut kuda teh sirahna remuk. Pecah sabab awakna ngadadak mecang tarik ku kakuatan ilmu sukma saktina setan ranca bangke. Saterusna sirahna teh ngabentur tarik pisan kana hiji batu badag. Eta wanoja teh Syair Kusumi. Murid kahiji kamemetna Nini Kelong anu ngawasa wewengkon leuweung ranca kotek. Syair Kusumi teh keur lumampah nuju ka tempat guruna sanggeusna ngarengsekeun hiji urusan. Teu kabeneran pisan kaparago di tengah jalan jeung marundang alias si setan ranca bangke anu memang neundeun dendam ka Nini Kelong. Urusan mah urusan waktu keur ngora. Marundang teh pernah ditolak sapajodogan ku Nini Kelong sawaktu ngalamar Nini Kelong baheula. Apa lamun Syair Kusumi teh murid kahiji ti Nini Kelong. Marundang teh langsung bae megatan Syair Kusumi sarta tetalangke langsung narajang atuh der bae. Maranehna jadi tarung patutunggalan.
Sair kusumi ngalawan sakuat tenaga. Jurus-jurus andalan dibudalkeun. Salah sahijina jurus pedang panggal setan. Jurus pedang anu nimbulkeun sorang ngahiung tarik nu bisa ngocorkeun getih tina liang-liang nu aya dina sirah musuh. Tapi nyatana eta jurus teu mempan pikeun setan ranca bangke. Kalah kahawakna Sair kusumi anu dibuntang banting disiksa kaditu kadieu ku kakuatan ilmu sukma saktina setan ranca bangke. Tapi katug akhirna mah Sair kusumi teh masing pati temukaning perlaya sanggeusna sirahna remuk ngabentur tarik kana batu badag. Tarung eta teh disaksian ku saurang jalma di tempat anu buni. Eta jalma teh wanoh ka Sair kusumi minangka muridna Nini Kelong. Ngan bae eta jalma teu wani pikeun turun ka kalangan mah ngalawan setan ranca bangke atawa melaan Sair kusumi sabab ngarasa ilmuna pas-pasan pisan. Eta jalma teh nyaeta saurang lalaki umuran 40 tahun leuwih. Awakna bagang buukna ponok diikat lawan bodas sedangkan baju jeung celanana mangrupakeun pangsi warna hejo. Eta lalaki teh taya lian kadal ginting pelayan Satyana Resi Pakar Pantun. Sabenerna mah kadal ginting teu boga niat pikeun nginte anu keur tarung. Manehna mah keur ditugaskeun ku Resi Pakar Pantun pikeun nyiaran kerta paksi muridna Resi Pakar Pantun teh. Resi Pakar Pantun teh hariwang pisan lamun muridna anu babari kapancing amarahna amprok jeung setan ranca bangke. Anu harita keur katelah jadi Rajapati. Nu dipikasieun tangtu bae setan ranca bangke lain tandinganna kerta paksi. Ya ku sabab eta Resi Pakar Pantun nitah kadal ginting pikeun ngingetkeun muridna sangkan ngajauhan setan ranca bangke. Sawaktu lumampah neangan kerta paksi eta, kadal ginting teu kahaja ningali tarungna Sair kusumi ngalawan setan ranca bangke. Waduh, si Sair kusumi ciwas. Aing ieu mah kudu gancang merenya homereun ka Nini Kelong. Lamun murid ka memetna ayeuna geus masing pati. Gerentos kadal ginting. Atuh kadal ginting teh gancang. Kuda giru lumampah ninggalkeun eta tempat bari sasalingkeran ngajauhan. Nu dituju teh taya lian leuweung ranca kotek. Tempat cicingna Nini Kelong. Gancangna carita kadal ginting tepi ka tempatna Nini Kelong. Anu hahareto harita teh napasna nyenen kemis sawaktu sok tepi ka hareupeun guha tempat cicingna Nini Kelong. Sanggis ngatur heula napasna kadal ginting ngagero uluk salam. Sampurasun Nini Kelong, sampurasun. Taya jawaban naon ti jero guha kayaan sepi jempling. Aduh, keur kacai kitu si Nini teh atawa keur gegeroh ieu teh duh. Geuning eueuh sigana kadal ginting harita. Tarik napas deui tuluy ngagero leuwih tarik. Sampurasun, punten ya Nini, ya abdi yo. Pun kadal ginting teh anu kasep. Sampurasun Nini Kelong. Kayaan masih jempling taya sora anu nembala. Aduh, kumaha ieu teh? Duh, kerinit kitunya si Ninina yeuh.
atawa keur hees keneh. Sia nama hees keneh da manehna mah hirupna kawas kelong, sarena ge sok beberang. Ngalayapna peuting kawas Jawara Kopi Sakti ta Kang Setiabudi kuat teh kana bagadangna kawas ini kelong. Kada ginting narik napas panjang tuluy nyorowok tarik pisan. Sampurasun ini kelong. Unjun. Aya semah yo, semah kasep sampurasun. Anjing sia kada wuntung. Di jero guha kadenge sora nu nyentak. Jelas sorana sora nini. Nini kelong mucunghul di lawang guha paromana baud baketut hasum. Nah, sia teh maksudna. Isuk-isuk keneh geus ribut ngahudangkeun ka urang ha. Dasar budak teu nyaho cedot. Teu nyaho disopan santun sia mah. Kitu nya ajaranna di dulungan anjeun si Fakar Pantun. Ini kelong caprak nyarekan. Keke sabar nini wayahna ulah makan nyarekan heula. Teu bisa. Kaulah kudu nyarekan. Sabab anjeun geus ngaganggu kana hees kaulah. Biasanya kaulah teh hudang lamun panon poe geus sing ulon. Ayeuna karake panon poe meletek. Kaulah geus kahudangkeun. Ku gugorokan anjeun anu teu make cedos ya. Dasar sia kada bodog. Ini kuring datang deh yo. Bawa beja penting pikeun ini, beja ngeunaan anu maot. Nu maot saha nu maot? Dulungan anjeun si Fakar Pantun eta. Kaulah teu paduli deui ka manehna kadal yo. Manehna rek maot rek hirup, rek satengah maot rek satengah hirup. Eta mah urusan manehna. Manehna ge da geus kolot pasti geus bisa meureun ngabedakeun mana nu leuwih ngeunah hirup atawa maot. Ada ginting narik napas. Nahan rasa jengkelna. Tapi nini kelong terus bae cumarita. Kunaon maotna julungan anjeun teh ha? Nah bunuh diri, weureu atawa keracunan pantun. Lain yang resi anu maot mah nini tembal kada ginting. Sodoy, saha anu maot lamun lain manehna? Asalna ceuk kula mah manehna geus wancina maot mah. Sawa sebutkeun saha anu maot teh kadal. Murid nini nyalira Sair Kusumi. Nyaon? Nini kelong ngacerit nyentak reuas bari panonna molotot tepi karek coplok tina kongkolakna. Kada ginting ngagurubug sieun manehna tepi ka mundur 2 lengkah. Dina kayan kitu, kolebat jorelat jeleg. Hiji bayangan beureum datang ka hareupeun nini kelong jeung kadal ginting. Kabeh ngaliuk ka jalma nu anyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuhna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hep. Dadangwan teh aya nu maot ini saha ieu? Saha nu maot? Bebeja ka abdi ieu. Meh ku abdi disumbang awug ya mumpung seueur keneh tah. Awug sareng ieuna kukurawunna urap jagongna sok. Hayu atuh urang ngalongok, urang takjiah, urang ieu. Urang nempo nu maot ieu. Pohara pamiarsa. Kuno rojolna bisa duit urang cakapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana atuh sakitu heula pangintennya anu kapihatur padaran dongeng Sanjaya dina lakon Setan dan Cabangke bagian ke-10. Cak urang teu nandihan leum sieum geus sampureun urang teu nandihan juang siang geus aleun urang sampureun di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana paratosanana oge mancona oge pangrojongna.
Aki anu ngadongeng aturkeun salam kasadayana. Amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.